Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hadirin jamaah pangaosan kusim kuring dihormati, mangga urang lajengkeun acara pangaosan Kitab Durratun Nasihin halaman 80. Mau'idatun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nyarios Abdullah bin Umar bin As. Abdullah bin Umar bin As nyarioskeun awaluma ari mimitina perkara kholaqo anu tos ngadamel saha Allahu Gusti Allah Ta'ala minal insani ti manusa parjuhu eta parjina ieu jalma. Wa qala sareng ngadauh Allah hadhihi ari ieu parji amanatun eta teh amanah istaudatu nitipkeun kami ka anjeun ha kana amanah. Pal parju maka ari parji amanatun eta amanah. Warijlu sareng ari suku amanatun eta amanah. Wal yadu sareng ari leungeun amanatun eta amanah. Walisanu sareng ari lisan amanatun eta amanah. Wal ainu sareng ari panon amanatun eta amanah. Wal udhunu sareng ari ceuli amanatun eta amanah. Wala imana jeung teu aya iman eta tetep liman pikeun jalma la amanata anu teu aya amanah eta tetep lahu pikeun man. Pa'arodo teras weh ngasongkeun saha Allahu Gusti Allah hadihil amanata kana ieu amanah ala a'yani samawati wal ar ka pirang-pirang langit sareng bumi wal jibali sareng gunung. Biqaulihi ta'ala karna aya dauhan Allah Ta'ala inna sanyana kami arodna eta ngasongkeun kami al amanata kana amanah ala samawati kana pirang-pirang langit wal ardi sareng bumi wal jibali sareng pirang-pirang gunung. Al ayah maksadna hadirin jamaah sadayana Abdullah bin Umar bin As nyarioskeun mimiti perkara Allah ngadamel ti manusa nyaeta parji na ieu jalma heula. Teras Allah ngadauh kana ieu parji saur Allah wa qala ngadauh Allah hadihi amanatun ari parji teh eta amanah kami nitipkeun ka anjeun ka ieu manusia nitipkeun ka anjeun kana ieu parji teh jadi amanah. Pal parju amanatun maka parji teh amanah. Warijlu amanatun suku oge amanah. Wal yadu amanatun leungeun oge eta amanah. Walisanu ieu lisan ge amanah titipan ti Gusti Allah. Wal ainu soca eta oge amanah. Wal udhunu pirang cepil eta ge amanah. Wala imana liman la amanatalahu teu kaasup jamanu iman atawa teu aya iman nu sampurna ieu jalma anu ieu jalma teu aya amanah. Atuh Allah makana Allah ngasongkeun Allah kana ieu amanah teh ka pirang-pirang langit asalna ieu amanah teh diasongkeun ku Allah ka langit ka bumi sareng kana gunung sesuai dina dauhan Quran dauhan Allah inna aradnal amanata 'alas samawati wal ar sanyana kami ngasongkeun kami kana amanah ka pirang-pirang langit pirang-pirang bumi sareng pirang-pirang gunung. Qala ngadauh Allah lahuna ka ieu langit bumi sareng gunung atahmilna naha nanggung
ieu langit bumi sareng gunung hadihi kana ieu amanah bima kalawan perkara pihanu tetep ieu madina ieu amanah. Allah tadi ditawarkeun ku Allah ieu amanah. Pertama diasongkeun ka langit, langit nolak, asongkeun ka bumi, bumi nolak, gunung diasongkeun kana amanah ku Allah, gunung oge nolak. Qala ngadauh Allah, kulna nyararios ieu langit, gunung jeung bumi, wama piha wama jeung eta naon piha nu tetep ieu mah dina amanah mencek basa urang mah Gusti, naon sinu aya dina amanah teh saur langit, gunung jeung bumi teh. Naon nu terkandung dina amanah teh eusina naon wae. Allah ngawaler qala in ahsantunna juzitunna wa in asitunna mukibatunna. Surah Allah, lamun aranjeun kabeh nyieun kaalusan maka bakal dibales aranjeun kabeh ku kami surah Allah. Tapi sabalikna lamun aranjeun kabeh maksiat durhaka kana ieu amanah maka ieu kabeh aranjeun kabeh langit bumi bakal dikumaha, bakal disiksa. Kumaha saur eta langit bumi sareng bumi, bumi langit bumi sareng gunung ketika ku Allah ditawarkeun amanah sanggup teu narima amanah. Kulna ngajawab ieu langit bumi sareng gunung, ngajawabna atahmilna hadihi ma fiha, ngajawab kulna ya Rabbi nahnu musakhkharatu li amrika la nuridu sawaban wala ikoban. Cek eta langit, cek eta bumi, cek eta gunung ngawaler ka Allah Gusti, ya Rabbi du Gusti pangeran abdi, abdi sadaya cek langit, abdi sadaya cek bumi, cek gunung teh musakhkharatun li amrika, abdi sadaya eta nu tunduk taluk ngikuti taluk kana perintah Gusti. Mung la nuridu sawaban, abdi tunduk ka Gusti, abdi henteu hoyong naon-naon teu ngamaksud kana ganjaran. Abdi mah cek gunung, cek bumi jeung cek langit abdi mah da teu hoyong ganjaran wala ikoban, jeung abdi mah turut ka Gusti teh lain karena sieun disiksa. Cek eta langit bumi gunung. Kulna dalika khaupan wa khosyatan, gitu. Wala ikoban kulna dalika tah eta langit bumi gunung nyarios kitu teh gitu, lain hoyong ganjaran jeung lain karena sieun disiksa, tapi khaupan karena sieun kusaha ku Gusti Allah, wa khosyah jeung inggis ku Gusti Allah, inggis ka Allah, wa ta'diman lidinillah jeung eta gunung langit sareng bumi nyarios kitu teh karena ngagungkeun ka saha, ngagungkeun ka Allah, ngagungkeun kana agama Allah. Allah yukimannahu kana yen moal ngadegkeun cek eta gunung jeung langit, yen moal sanggup ieu gunung langit bumi moal sanggup ngadegkeun kana eta amanah. La mukhalafatan li amrihi nyarios kitu teh lain berarti nyulayaan kana parentah Gusti Allah, ngan ngarumaoskeun cek ieu langit gitu, cek ieu langit moal bisa ngadegkeunana ngalaksanakeunana, cek bumi kitu keneh lain berarti nyulayaan kana parentah Allah, ngan abdi mah ngarumaoskeun moal sanggup kadah narima kena eta amanah. Pa'abna ayyahmilnaha, akhirna mungeun atau nolak ieu langit sareng bumi, ayyahmilna kana nanggung ieu langit bumi sareng gunung hakana ieu amanah. Nolak ditawaran ku Allah, teu nampi teu sangem. Wasfakna sareng mikasieun ieu langit bumi sareng gunung minha tina ieu amanah. Kulantaran ku Allah ditawarkeun pertamana ieu amanah teh kana langit ka bumi sareng gunung, akhirna ieu langit bumi gunung teu sangemeun kedah nampi amanah, teras we ku Allah ditawarkeun ka saha, ka manusia. Wa hamalaha nanggung hakana ieu amanah saha al insanu manusia, innahu sanyana ieu jalma kana eta kabuktian jalma zaluman eta nu dolim jahulan tur anu loba bodona.
akhirnya ieu amanah teh ditawarkeun weh dipasikeun weh ka manusia nu nanggung kana ieu amanah makana innahu kana zaluman jahula maka ieu jalma seueur anu naon anu zalim kana naon kana amanah jeung bodoh teu ngalaksanakeun tugas ti Allah teu ngalaksanakeun amanah-amanah ti Allah. Qala ngadauh saha Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam mana ari sing saha jalma ahabba anu mika cinta ieu jalma dunyahu kana dunya na jalma al-darra maka ngamadaratkeun ieu al-darra maka ngamadaratkeun ieu dunya bi akhiratihi kana akhiratna ieu jalma. Saur Rasul sing saha jalma hatena selalu mika cinta kana dunya maka ieu dunya bakal ngamadaratkeun ka ieu jalma di akhiratna ieu jalma. Lain berarti urang ulah boga dunia, lain berarti urang ulah boga harta. Silahkan miliki dunia, silahkan memiliki harta, tapi ulah sampai hate urang sampai kapincut ku dunia, sampai mepohokeun tugas urang ka Gusti Allah. Akhirna ieu dunia bisa ngamadaratkeun ka eta jalma. Matak saur Rasul, sajalma nu resep kana dunia, ieu dunia bisa matak ngamadaratkeun kana akhiratna jalma. Sabalikna waman sareng ari sing saha jalma al-darra ahabba anu mika cinta ieu jalma akhiratahu kana akhiratna jalma al-darra maka ngamadaratkeun ieu jalma bidunyahu kana dunyana jalma paasiru terus weh milih ieu jalma-jalma makana perkara yabqanu tetep ieu ma alama ngelehkeun perkara yafnanu bakal ruksak ieu mah. Saur Kanjeng Rasul sing saha jalma anu mika cinta ka akhiratna ieu jalma resep kana akhirat jalma maka ieu jalma nu resep kana akhirat ieu jalma bakal madaratkeun kana dunya maksudna henteu matak naon dunya henteu pake jaminan ku eta jalma boga dunya boga harta oge justru untuk mencapai naon karidoan mencapaina kebahagiaan di akhirat. Nah, mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi anu selalu cinta akhirat. Maksudna lain berarti teu boga harta teu boga dunia silahkan boga harta boga dunia tapi ieu ku harta jeung dunia sing jadi batu loncatan jadi cukang lancaran urang keur mencapai ridona Allah keur menuju kana akhiratna urang sadaya. Akhirna jalma nu tos tiasa milih kitu milih akhirat ninggalkeun dunia pa asiru ma yabqa ala ma yafna milih ieu jalma-jalma perkara anu bakal kana perkara anu bakal langgeng ninggalkeun kana perkara anu bakal rusak. Sabab dunia mah bakal rusak, dunia mah sementara, tapi akhirat itu abadi. Margi gitu, urang sadaya mudah-mudahan sakali deui gaduh harta, gaduh dunia berarti harta jeung dunia anu mana ieu dunia jeung harta sekejap mualila bakal ruksak tapi ketika harta jeung dunia dipake kanggo kebahagiaan akhirat kanggo kepentingan akhirat insyaallah ieu harta banda dunia tadi bakal jadi abadi bakal langgeng engke di akhirat. Waruya sareng diriwayatkeun naon annahu alaihi salatu wasalam saanyana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa eta calik Kanjeng Nabi yauman dina hiji dinten yuhaddisu nyarioskeun hadis Kanjeng Nabi ashabahu ka pirang-pirang sahabat Kanjeng Nabi. Jadi dina hiji waktos Kanjeng Nabi nuju calik dina hiji dinten nyarioskeun kana hadis ka para sahabat santos dicarioskeun ku Kanjeng Nabi ieu hadis pabakau narangis ieu para sahabat sadayana nangis ngupingkeun hadis ti Kanjeng Nabi. Ngeung aya hiji jami nu teu nangis saha nyaeta Ghaira Usamah bin Zaid salianti nu teu nangis teh salianti Usamah putrana Zaid. Pakola taraswe nyarios ieu Usamah asku unjukan abdi ilaika ka Gusti ya Rasulullah he Rasulullah qaswata qalbi kana teasna hate abdi. Batur mah careurik nangis ketika Kanjeng Nabi nyarioskeun kana hadis ancaman-ancaman ke di akhirat aya nu teu ceurik saurang sahabat nyaeta namina Usamah bin Zaid ketika nuju kitu ngariung laporan Usamah teh ngarumaoskeun Gusti abdi unjukan ka Gusti ya Rasulullah rumaos abdi mah teuas hate ku teuas-teuasna hate abdi dugikakeun abdi teu tiasa ngeclahkeun cai soca
Kumaha saur Kanjeng Nabi setelah kitu, pawaddoa teraswehneun Kanjeng Nabi alaihi yadahu kana panangan Kanjeng Nabi ala sodrihi kana yadahu kana panangan Kanjeng Nabi ala sodrihi kana dadana ieu Kanjeng Nabi. Sumakola terasweh ngadauh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teh diteuneun panangan Kanjeng Nabi kana dadana Kanjeng Nabi, ngusap dada mencek basa urang mah aya jalmi anu naon, aya jalmi anu teu hate teu bisa ngecelakeun cai soca. Ayeuna ku Kanjeng Nabi diusir eta saha ieu Usamah bin Zaid. Saur Kanjeng Nabi sumakola ngadauh Kanjeng Nabi, ukhruj ya adu Allah, keluar anjeun he adu Allah, diusir eta Usamah bin Zaid ku saha ku Kanjeng Nabi. Santos diusir gitu mah neme pabakia nangis weh saha eta Usamah bin Zaid. Sumakola teras ngadauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saur Kanjeng Nabi, jumudul aini ari teas na panon, maksudna teas panon teh teas panon teu bisa ngecelakeun cai soca, min qaswatil qalbi eta tina ciri teas na hate. Jadi ketika panon teas panon teh hese ngaluarkeun cai soca, itu teh salah satu ciri anu teas hate. Wa qaswatul qalbi min kasrati dunub, ari teas hate eta tina sapalihna lobana pirang-pirang dosa. Pang hate teas teh gara-gara loba dosa saur Kanjeng Nabi. Wa kasratu dunub, ari lobana pirang-pirang dosa tina sabab naon, min nisyanil mauti, loba dosa teh tina sabab sok mepohokeun kana maot. Tarasaan diri moal maot, tarasaan urang moal maot, batur nu maot mah sering mepohokeun kana maot, taradaek ingat kana maot, akhirna ieu jama wani ngalakukeun dosa. Di mana jama loba ngalakukeun dosa, ya otomatis hatena bakal teas, moal narima papatah batur, moal narima nasihat batur, bahkan ningali aya nu maot oge sekalipun darasa anu bakal maot teh saha batur. Wanisyanul mauti, ari nu sok mopohokeun kana maot, mintulail amali, eta teh tina ciri panjangna cita-cita. Jadi nu sok mopohokeun kana maot teh eta teh tina jama nu sok terlalu panjang cita-cita, rarasaan hirup teh rek naon, rek 1000 tahun. Watulul amali, jeung ari panjang cita-cita, min hubi dunya, eta teh tina cirina cinta dunia. Wa hubud dunya ra'su kulli khotiatin, sadengkeun ari cinta na dunia, mikaresep kana dunia, eta pangkalna saban-saban kasalahan. Kitu pidauh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruya diriwayatkeun an Fudail bin Iyad, katampi hadis ti Fudail bin Iyad, qala nyarios ya Fudail, ju'ila dijadikeun naon asyarru kaawonan, kulluhu tegasna sakabehna syarru fi baitin wahidin di imah anu sahiji. Wa ju'ila jeung dijadikeun naon miftahuhu koncina itu bait hubud dunya eta cinta dunia. Wa ju'ila jeung dijadikeun naon al khairu kasayan kulluhu tegasna sakabehna khair fi baitin wahidin eta di imah nu sahiji. Wa ju'ila jeung dijadikeun naon miftahuhu koncina ieu bait wahid az-zuhdu eta juhud. Alaika misti ka anjeun bitarkiha kalawan ninggalkeunana ieu dunya, tanalu maka bakal ngameunangkeun anjeun, ngarawat anjeun, ngameunangkeun anjeun ad-darajatil ulya, kana pirang-pirang darajat anu luhur. Saur Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad nyarioskeun dijadikeunana ieu kaawonan sakabeh kagorengan teh pi baitin wahidin dina tempat bet anu sahiji. Wa ju'ila miftahuhu koncina, dijadikeunana ieu koncina bet wahid imah nu sahiji tadi teh hubud dunya, nyaeta cinta dunia. Jadi pangkalna naon? Pangkalna kagorengan mah berarti tina awalna dasarna cinta kana dunia, selalu hubud dunia, cinta kana dunia, di mana geus kana cinta kana dunia poho ka akhirat, itu otomatis bakal wani nyieun kagorengan naon bae oge. Naudzubillahi min dzalik. Sabalikna waju ilal khair kulluhu fi baitin wahid,
dijadikeun kasayan sakabehna kasayan itu teh fi baitin wahid dina tempat anu sahiji sami imah nu sahiji waju ila miftahuhu azuhdu ari kuncina ieu jalma jadi naon kuncina jalma dina tempat imah nu sahiji teh nyaeta kuncina kasayan teh azuhdu zuhud naon ari ngaran juhud teh tarku ya ta'alakul qalbi ala dunya cul cumantelna hate kana dunya jadi hate henteu cumantel kana dunya lain berarti nu juhud teh boga dunya gaduh dunya mah ngan hate henteu selalu cumantel kana dunya tah kunci na kasayan teh nu penting juhud hate henteu selalu cumantel kana dunya alaika bitarkiha misti keur anjeun misti keur urang sadaya kudu ninggalkeun haliah dunya tegasna hate ulah selalu cumantel kana dunya insyaallah bakal menangkeun kana pirang-pirang darajat nu luhur martabat anu luhur lamun hate urang henteu selalu cumantel kana dunya tegasna juhud urang tina dunya. Hadirin sadayana jamaah ahli pangaosan rupina pangaosan ti simkuring cekap sakitu mudah-mudahan ya manfaatna khusus kanggo simkuring nu ngadugikeunna umumna kanggo hadirin anu ngupingkeunna wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.